Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Depangkeun nami abdi Audisi Janatan di kelas 9B salaku narator dina drama Bully. Drama ieu dimimitian ku mintonkeun murid anyar di SMP Negeri Makarong Barat anu keur buru-buru indit ka sakola lantaran telat. Namina nyaeta Bunga Suci. Bari lumpat, Bunga teu kahaja nembrak batur anu keur lempang di hareupeunana. Hanjakal anu ditembrak ku Bunga lain murid biasa, atanapi murid anu biasa dianggap tukang onar. Ayeuna kelas ieu kedatangan murid anyar. Sok kumaha mangga kalebat. Teu disangka-sangka Bunga sareng Niken bakalan sakelas. Tangtos hal ieu ngajantenkeun Niken sareng rerencanganana makin teresep kana kadatangan Bunga di sakola eta. Tadi teh nya ngeunaan urang ih. Kenapa didankeun? Tepangkeun udah satu suarana. Oke. Tepangkeun nami abdi jadi. Buka kasnya. Bel istirahat disada. Bu guru masihan tugas anu murid-murid kedah kumpulkeun saatos istirahat. Tapi kos biasana Niken, Ragat, jeung Kesya teu ngadangukeun naon anu diterangkeun ku guru. Dapat halaman 50 dikumpulkan sambil istirahat ya. Baik, Bu. Ayo mati. Sarua mangge. Sarua si urang ge kumaha nya? Oh, heuh urang boga itu. Nah, jujur. Ini tugas urang jeung baturan urang. Hari tugas arahan dan konon dikerjakan ke abdi. Mana ka urang pokona mah kerjakeun. Rupana Alma sareng Amel nempo kajadian eta. Amel jeung Alma ngarasa naon anu dilakukan ku Niken teu alus. Jadi Alma sareng Niken mutuskeun pikeun ngabejakeun hal eta ka Bu Zahwa. Ih, geuning si Bunga dibully. Bejakeun ka Bu Zahwa yuk. Ayo. Ibu. Ada naon? Ibu. Ayo. Hei, mana nih ka dieu? Saha, Bu? Arura. Mana nih ka dieu? Naon nya? Naon, Bu? Kumaha ka dieu, Neng? Kalian tadi nganaonkeun si Bunga. Budak duaan ieu pipijak ka Ibu. Teu di naonkeun, Bu. Fitnah baru ieu mah, Bu. Jujur lah, Bunga tadi mana nganaonkeun pekerjaan ieu. Jujur we tadi mana dititang ngerjakan tugas kan? Jujur we emang kunaon dititang ngerjakan tugas doang emang salah? Salah terus tiga kali masa sekolah wae. Hayu di rumah Ibu. Mana nih langsung hormat ke tiang bendera. Mau ngambil masa cuma masalah kos itu doang mesti diserap. Mana yang lawan ka Ibu? Mana duaan? Dia. Mana naon bebeja ka Bu Jawa tadi? Masalah kos itu doang nepi bebeja ka Bu Jawa. Cepo. Bejakan ka Bu Jawa marane ngabul si Bunga. Budak anyar ge hayu we dibully. Nyakeun we hawa hobi arurang ieu mah. Mana teh orang beja ulah kos kieu. Astagfirullah, ieu teh geus dihukum Allah kabok-kabokna. Ya teu tarima lah Bu mah sangan kitu dong dibejakeun. Sok ayeuna panggil orang tua maneh. Oh nya ulah atuh masa babawa kolot mah. Nyang saeuna sok minta maaf atuh. Ayeuna minta maaf. Orang minta maaf ya.
there's nothing that's changed.